Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Arif Dipaldi ti kelas 8E. Bapak atau ibu guru anu kusim kuring dipikahormat, rencangan sadayana langkung ti payun mangga urang senggakeun puji sanarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Dugi katiasa patepang dina ieu acara kalayan sehat walafiat. Sholawat mi wasalam mugi terus dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipikahormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade nyarioskeun hiji hal anu penting pisan dina kahirupan urang sadaya, nyaeta pentingna ngajaga adab. Adab teh seni saukur tata krama dina ucapan, tapi mangrupikeun cerminan tina hate, kawani jeung akhlak urang. Lamun urang gaduh adab, insyaallah urang bakal dipikanya ku batur, dipikahormat, serta hirup urang bakal leuwih barkah. Misalkeun adab kakolot jeung guru, urang kedah nyarita lemes, teu meunang ngalawan, henteu nyela omongan guru sarta hormat ka sadaya nu langkung sepuh. Guru teh sanes saukur ngajar, tapi kolot urang di sakola anu ngabimbing urang jadi jalma bener jeung pinter. Adab karerencangan, silih hargaan, silih bantosan, teu tukang ngabohong, teu tukang ngahina, jeung teu tukang nyebarkeun gosip. Upami aya masalah, kedah silih hampura ulah silih adu domba. Katilu aya adab di lingkungan, ulah micen runtah sambarangan, ulah nyoret-nyoret tembok, ulah ngaganggu batur nu keur ibadah atau diajar. Lingkungan anu bersih ngajadikeun urang betah jeung sehat. Upami urang ngajaga adab, kahirupan bakal karasa harmonis, tentram, tur marenah. Urang bakal dipikaresep ku sasama, dijauhkeun tina masalah jeung sarta tiasa ngajaga martabat diri. Mugia urang sadaya tiasa istiqomah dina ngajaga adab. Amin ya rabbal alamin. Cekap sakitu nu kapihatur, bilih aya basa anu teu kirang entep saeureuna atanabi kacap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.